A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, untung urang jadi umat Kangjeng Nabi urang. Nah kagagahan Kangjeng emang kumaha? Kagagahan Kangjeng tembongna ketika di Mekah aya jawara geledegan ngaranna Rukana. Rukana gagahna tenar sa Mekah, katenaran Rukana lantaran nyana guru penca sa Mekah, guru penca. Abu Lahab teh belajarna di nyana, Abu Jahal belajarna di nyana, Haji Nasir di nyana, Haji Pendi tetaramat ka Bogor lain orang belajar Cimande dagang salak di dieu kiciwan melulu temenang mani kerpek-kerpek kadal kieu. Wah aya orang set giliran aya musuh lupa koreng dagang salak di Bogor. Iya duduan itu beres we. Tapi lumayan yang nyingsinan kadal bae mah. Golok panjang biasa, dicabut pendek. Goloknya panjang. Udah ge sieun euy mah Haji Pendi, goloknya panjang amat ieu, masyaallah. Sajika. Jadi ai tukang tipu maka golok-golok pakai nipu. Lain dagang bae jelema nipu, lain ka awewe bae nipu, lain ka pemerintah bae nipu, golok pakai nipu. Ieu jelemana saruana jeung si Haji Nasir. Kula geus sakit, boh hebat hati golok, masyaallah. Kula kan osok didele-dele golai buatan mana golok yuk. Maksudna paranti kalapa apa ke suluh apa paranti gelut kan kanyawan. Rong dicabut ya set. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Potong. Nah, silukana gagahna luar biasa lantaran Mekah mah dikuasai ku jana kagagahanana jangkung gede jelemana pas amprok jeung Kangjeng masyaallah digang nu hese lumpat cakru kara mad aing keheul ka dia dikerumuni manusia, disegani manusia, dipakai karesep ku manusia. Dek lompat ke mana dia? Pernah karangkasnya nas. Balik ngaran dia itu poteskeun dia teh. Tinyawa dia kain ngaing guru pencani Mekah. Eueuh nu teh nyahoeun ka ngaing. Kagagahan ngaing geus nyahoeun kabeh. Bu Jahal, Abu Lahab anak buah aing. Ayo sia di ka mana lompat. Cek Kanjeng Nabi, hayu orang adu kekuatan. Jah, ngalawan dia. Hayu. Sok orang adu kekuatan. Saha coba nu eleh. Wow. Eta kirukanah langsung ninju. Pereupna ge segede kalapa. Rukanah, Masya Allah. Asal lamun jeung Haji Pendi mah teu kudu gelut, dikiekeun pae. Lah aku gagak ada langsung balepak bae. Haji Nasir mah kena angin ada ngagulibes. Gagahnya sarukana tenar. Jawara geledegan, Masya Allah karim. Kanjeng langsung ningali permainan Rukana, tenang Kanjeng. Begitu leungeunna datang ke Kanjeng, cekal ke Kanjeng. Begitu dicekal, awakna ke Kanjeng dicekal. Sakitu gedena, mungkin sakintal setengah maya Rukana. Diangkat ku Kanjeng Nabi. Set, lalu dikubayar gua. Cek Kanjeng Nabi langsung ditutukan. Atuh kapoekan. Kanjeng Nabi sidak kebaik ya. Sidak gagal. Begitu udah dula-dulunya nah remeng-remeng. Aya kene dia emang didinya. Ulah coba-coba sih ya. Ayo cek Muhammad udah. Cek Kanjeng udah. Awas ya. Ulah awas atuh kuari bae sih. Langsung masang deui
begitu masang Kanjeng Nabi mah kieu bae teu ngalawan Kanjeng kieu sidak langsung ditijuan ku kiru kana dek sadaekna memehna malaikat Jibril datang mat tenang ulah dilawan sidak edak begitu ditijuan langsung ke kiru kana Kanjeng Nabi maca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallah kacan nanyakeun sabaraha kali si bawel jasa subhanallah bihamdihi subhanallah atuh gimana budak dia nyawa si acen kiru kana tina tanaga luar datang ke tanaga batin sia kuaing kuaring aing make tanaga batin nang di Cisoka pelor geus dahar kuaing gabah geus dahar kuaing ambo pohara teh Cisoka pohara teh langsung dibeten tuh Kanjeng Nabi Haji Pendi bisa teh ku situ beten-beten ngan kapacirit lain tanaga nu kaluar beres dibetenkeun langsung tijuan Kanjeng Nabi subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallah timiti ditaruh terus tijuan sakadaek make tenaga dalam terus dikerakkeun Kanjeng Nabi tetap subhanallah bihamdihi subhanallahil azim datang ke sajang nang oleh pas aya terus Kanjeng terus subhanallah ye hayu golek langsung tepamit deui balik ke rukana bebe jaka babaturan woi orang di urang geus aya ahli sihir cak eta Muhammad orang ahli sihir kos kitu ge ulah diantep encan diangkat jadi rasul kakarak umur 20 tahun geus ngelehkeun jawara geledegan babacaanna subhanallah bihamdihi subhanallahil azim baca 202 dibacana ngan ulah napas kira-kira tuh Haji Nasir langsung tuh bacana 202 okos aya jelema usahana keur ngajejes usaha keur ngajejes bingung nyana ngobrol jeung anakna nak usaha abah ieu keur kieu bae cegana ieu boro-boro ngagedean urang hutan tungtung nama imah wasa potong nyanaknya cegana ieu kumaha kaharepna ieu urang jual bae aya Kiai Husain Al-Imani waliullah datang begitu datang tadina jangan geus ngomong ti heula ka anakna duh itu ti jauh kene aya kiai asana kurang tepat amat cek nanya datang urang keur kieu lain embung mere jeung lain teu hayang ngahargaan tetapi urang keur riweuh datang sasalaman ngomong kieu je Kiai Husain sebenarnya mah kedatangan kula kurang tepat lantaran atuh lah sakumanu tadi diobrolkeun je kadania ti jauh kene wali mah nyahoan mentek sing hade wali mah nyahoan nyana beureum banget beureum tetep jujur urang ka imah ulah bingung cek Kiai Husain Al-Imani hari hayang maju mah baca bae di surat Al-An'am sasurat baca ngan pelebah ayat wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah baca 202 wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah artina pangeran anjeun teh nu maha sugih tur ngabogahan kadeudeu rahmat baca 212 tah eta dibaca bareng balik Ki Husain ka ditu dibaca tah bahkan macana lain nyana bae anak maca pemajikan maca surat Al-An'am sasurat ngan pelebah wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah 202 macana Masya Allah ngan saminggu dibaca eta dagang Masya Allah kali luar biasa naon bae kesulitan aya jalan bae ti Gusti Allah ya Allah ya Rabb
terus makin ningkat neangan Ki Husein ieu ka mana Ki Husein maksudnya terima kasih tidak kapangi asal datang ka imahna salilanya na aya di imahna mah Ki Husein teh datang pan aya kiai urang mah lain kitu pan wah pasti dek merek ai wow malah geus diteleponan kapan mau ke sini kapan udah ada kerasanya belum kiai tolol sama kiai kos gitu mah kiai aya kuari kiai na ge aya kiai asli embung dibere jalainannya nang Allah ayatna ge ayat nu Allah nu macana ge nyana atuh geus pasrahkeun ka Allah teu daekeun ka panggih nah eta ayat lain sambarangan baca mantap make aturan 202 ieu mah keur nyaritakeun 202 tah subhanallah bihamdi subhanallah 202 sarua jeung ayat eta wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah masyaallah karim sok kukula diijazahkeun ka kabeh bisa aya kesulitan perdagangan ya khususna ieu nya tapi ingat engke ka ditu moal sapi sekarang dibahas cenah hese dek mere ieu geus menta sapi ti heula bahkan memeh maju sapi geus kudu dituntun tolol lah amal manjur nah surat naon tadi kakek gue lebih jahat dah celina lain celi lain biasa tuh dai amankan iya kari nah iya dia baca subhanallah bihamdi subhanallah 202 ngan ulah napas teu kuat cenah ge sakuatna datang ka mana urang ulah napas subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah bihamdi subhanallah sabaraha tak kuatna engke 10 20 kuat berangkat deui tai Kanjeng Nabi datang ka rukanah ngaleleh teu kuat nah tenar kahebatan Kanjeng kagagahan Kanjeng kasep aya di Kanjeng ganteng aya di Kanjeng gagah aya di Kanjeng pinter aya di Kanjeng cerdik aya di Kanjeng wah segala aya di Kanjeng aduh awewe lapar neuleuh Kanjeng seubeuh ku kasep aya jelema geus 2 peuting teu dahar asal neuleuh Kanjeng ya Allah seubeuh urang coba keur seubeuh neuleuh Haji Pendi lapar urang keur seubeuh deuleuh Haji Nasir belu ai lapar bantu kan belu bahasa Jerman ya Allah ya Rabbi Kanjeng masyaallah hingga mun kudu dicaritakeun mah lobalah awewe anu pagedrug jeung awewe deui lobalah wanita-wanita anu pagedrug ngen kulantaran Kanjeng Nabi mah naon kitu ngaranna embung diperebutkeun ngadoalah Kanjeng ka Gusti Allah ya Allah ya Rabb abdi teh hamba Gusti dibere kasep dibere ganteng dibere sagala-galana lain nu abdi nu Gusti abdi dilahirkeun ka dunya ku Gusti teu ngaku-ngaku abdi mah ulah jadi fitnah ka kasepan abdi ulah jadi fitnah ka gantengan abdi sakumaha fitnah na kasep nu dibawa ku Kanjeng Nabi Yusuf dulur kula sakumaha ganteng nu dibawa ku Kanjeng Nabi Yusuf dulur kula jadi fitnah sehingga dulur kula nu ngaran Yusuf ka penjara sanggeus di penjara loba fitnah nu lain amankeun abdi Gusti supaya ulah jadi huru hara ka kasepan teh ti harita ka kasepan Kanjeng mastur sehingga tenang tentrem neuleuh kasep tapi teu jadi fitnah Kanjeng kasepan Kanjeng jeung Kanjeng Nabi Yusuf bakal tembongna engke di surga Kanjeng Nabi Yusuf eleh ku Kanjeng Nabi urang ngan teu jadi fitnah di dunyana tenang tentrem urang geuleuh dipendi kan kasep tapi tenang tentrem maksudna teu kahayang teu naon datang ka embung urang geuleuh beungeutna ge datang ka embung urang gitulah Kanjeng Nabi urang ya Allah ya Rabb kasep Kanjeng teh nah ieulah Kanjeng membawa rahmat maksudna kumaha besi aya nu can apal bahwa pangeran teh Allah Kanjeng Nabi diutus rahmatna terus ke kampung urang sehingga urang nyaho oh pangeran teh Allah
besi can aya apa can aya nu apalin bahwa nabi akhir zaman teh Kangjeng Nabi, rasul terakhir teh Kangjeng Nabi, rahmat Kangjeng Nabi nyorot ka Tangerang khususna umumna ke saantero urang apal ku ari nabi urang nabi akhir zaman la nabi akhir zaman la nabi ya ba'di cek Kangjeng wallahu